Dibentang banting. Kurang ajar sia. Dia. Oh, abi. Ulah pipiluan buat sia. Kurang ajar sia. Dia. Oh, abi. Tukang sia, ulah pipiluan kena urusan daulah. Sia. Riweuh ya. Aduh. Luar biasa saha ke Superman. Hatur nuhun Kang Sahrul apresiasi. Berarti manco wae nya sareng GH2 foto alhamdulillah. Kang Asgar nuhun. Kurang ajar sia. Gatot kaca ieu. Oh, abdi. Kadesia. Jangan. Siksa tuh mah. Agan. Dipoles. Agan habura. Aduh, abdi nak keureupeung. Ah, siap. Agan, ulah diciwit aja susu habis. Benang jang. Benang. Allah apa? Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Kurang ajar mantap kan. Mantap kan. Aduh Tercios mantap kan. Banyak. Luar biasa kesaktian Andika Gatot Kaca. Aduh. Bangun Jeff. Cangkeng. Hei. Kurang ajar ya. Ya, kurang ajar. Aduh. Kurang ajar si Gatot Kaca. Ini udah euy. Lawan. Goblok sih. Sayang cuma parah.
Raden Gatotkaca katibanan ajian Tulpawilis. Namun Raden Gatotkaca awakna tina peresan campuran barang-barang anu teas oge tina paruna. Tina wajah jeung sajabina Raden Gatotkaca teu robih janten batu. Namun lulus dirkapu kaikunan kapas kahujanan. Colokan ieu teh colokan aya. Agan! Agan! Paji atau ketos lain acara mal obo. Wah, kieu cek abdi oge Pak saktina teh Pak. Percaya ka abdi Bapak. Dulu ujang teu sae. Agan. Agan kumaha karaosna Agan? Lulus Agan. Lulus. Coba heula yugan. Lain lulus sayang dahar pun. Bang belanja tuh yuk. Bang belum hayam. Wah, mama hayam mah. Wah. Untuk kumaha ieu kaula wah. Agan. Sadaya perjuangan tangtosna bakal aya pangorbanan Agan. Saupamina ayeuna Agan kawon dan memang itu kesaktian luar biasa. Para Pandawa wae anu katelah gagas Sakti Mandraguna manggulang-mangguling Buping wartos janten batu sadayana. Sumohon kitu Bapak kumaha Pak? Ayeuna wayahna kaluarkeun weng-wengan Bapak. Weng-wengan Bapak teh kaluarkeun kasaktian teh Pak. Tuh tinggal ku Bapak. Urang Bandung Barat ear. Urang Cigugur Gujrud. Marukan apa urang Cililin mah komo. Heboh tur cing Karacawis. Marukan orang Cimahi cing Karacawis. Sauna teh mana weng-wengan Semar teh weng-wengan Semar teh mana? Semar teh nu kumaha Semar teh? Payah cenah. Tuh hayam geus disada Pak. Wayahna ayeuna kaluarkeun weng-wengan Bapak Pak. Wayahna Pak. Wayah ya. Ayeuna tos tamu sakieu Pak. Dewek moal bisa kumaha kajaba nya eta kudu aya nu ngaranna persatuan antara satria jeung satria. Maksudna kumaha urang? Apanan para putra Pandawa anu jadi satria teh loba. Seueur. Oh iya. Juragan Di Karya Mukti Cililin KBB Bandung. Tetep saser polo-polo. Polo-polo. Nya eta kuturunan ti Juragan Bima. Eta teh. Aneh. Subuh-subuh eta teh asli apa teh? Antara Juragan Gatotkaca, Juragan Antarja jeung Juragan Jakatawang kudu ngahiji. Lamun ngahiji bisa tak elek eta satria. Pirako. Bau baham dawana saya ulah kitu
Jika nabi itu jengkol kita tuh, udah gitu udah gitu ubah mainkan kakak. Hari itu kena kumaha, ke orang damangkeun we heula juragan kaca. Kulit waru anggan daru singgul, damang agan. Kulit yang meruang kaki yang sore. Kau bisa cager deui. Teu lulus agan. Teu pot. Teu ciosnya baso teh. Oh, dalin hayang dahar juragan oge tadi. Mana makan baso we. Urang teh pan salaku manusia anu boga ilmu mah daripada urang ngajago mending ngabaso. Eta pan watch teh. Kumaha pembolongan anak wapikeun nandangan eta satria. Saena mah gentraan tuang raka. Kakang Antarja, Kakang Jakatawang. Dua anak piwarang kadir. Kedah dilawanan nyaeta kutiluan. Atau hari itu mulai satria rambut tilu. Sanes kitu maksana hayu we kan. Cobi. Gentra eulah ka dieu sauran ka dieu mah. Kitu bulan. Agan nyauran tuang raka abdi nyauran mukawan maksat. Semua ai siang pedagang sawer sama. Beak waing. Matakna atuh teh. Naon beureum beungeut tah matakna teh. Amun maneh beureum beungeut teh di sawer teh kudu beureum-beureum. Oi. Lamun warna koneng mana di sawerna ku lele koneng. Amit kalau amin. Kakang Antarja, Kakang Jakatawang. Mangga ulan mangga. Kakang Antarja. Ngobrol jeung saha juragan. Karena lapor eta teh. Oh, bener teleponnya euy. Heeh. Ari akan ngobrol jeung laleur teh kulan. Kumaha? Potong aku karsia, aing kemapat mantra. Kakang Antarja, Kakang Jakatawang. Aha. Kang. Akang di mana? Di radio. Aku dengar. Harus loying bang. Keturutan segitu makanya. Alhamdulillah ayam bakat abdi di dalam. Kakang Antarja, Kakang Jakatawang mangelingi kang. Ieu taneuh ngawitan muka ngaliang kayanana. Sinyata Antarjalan Jakatawang sampun tumiba dateng arsa sakumaha. Isaurannya eta ku ingkang rayu. Geder pada Terawati. Jurit pating jerit setan pating karocea. Pelindung di bumi bengkak. Kakang Antarja, mana
anak Kakang Jagatawang. Arti mas, arti akan bangga lagi jagakeun semua pangabaktos. Nuhun. Jika nama Kakang Jagatawang keur macet aja. Jika nama pangapunten ieu Kakang Jagatawang nyanggakeun sumabaktos. Nuhun. Ki adi sadaya nuhun nyanggakeun sumah pangabaktos ka ujug Kakang Jagatawang. Nuhun diterima ku akang. Aya naon asal rewasi? Aya naon dedek? Ya, ngecek dewe oke mirip dewe tadi suarana. Aya naon cik? Malah kakak. Mau ninggalkeun hatur tiwas Prapandawa sadaya jeranten batu. Aman. Jadi batu, jeranten batu. Kumaha ceritana? Panjang. Tidak kena aya na YouTube itu euy. Di sekolah aja mah timiti. Kumaha ceritana? Aya satria anu ngancam pati. Dilawanan teu? Dilawanan ku kaula. Eleh atau menang? Kaula eleh. Hah? Kaula eleh. Matakna kudu getol ulin kakang atuh. Meh eleh gelut. Cobian we ku akang nyalira. Mana? Politik. Ya. Akang beakeun kieu mah. Kulan mah gak lingih lah. Nyanggakeun semah kulan. Weh. Ari semua di dalam aspal. Aduh. Cuek we amung terima duit ku aing goblok sia. Nyanggakeun semah kulan, semah kepi hacur sieun. Diterima lu. Nuhun. Asra jingga dawala nuhun wasmal nuhun. Lingih, mangga lingih. Kidalang anom Aya kan. naon ieu teh sabenerna cik? Balaka. Nah perlu bantuan atau kumaha ku akang? Wah, makanya Langsung. Kami di YouTube mah Nuhun. Giri Harja 2 Putu channel. Hapunten kawan. Tadi teh ninggalkeun tuang rai juragan Gatot Kaca Kawon. Nyaeta kusatria anu ngaranna Bambang Dewa Rucita. Da ayeuna urang ngayakeun persatuan jeung kesatuan antawis tilu satria anu gagah sakti mandraguna. lanjut. Da ayeuna mangga agan juragan Anom sadayana mudah-mudahan kersa kanggo ngabantos kana kamerdekaan para Pandawa. Ngiringan wak kumaha cara serengkatan tosanana. Mangga urang kapalih deui urang jajarkeun dadaan punten. Ngewarang ka kaula wati. Ih sanes kitu. Mangga ngalih we kapalih dieu urang ngahi. Jaga kumaha wae. Kisim abdi nyungkeun sadayana soca eta dipeureumkeun, hate dibersihkeun, emutan dikosongkeun. Mudah-mudahan manjing rahmat ti pangeran urang robah wujud kulan Carana urang peureumkeun we. Soca salira tiluanana ari abdi kumaha apa kacanakan teh payeung. Da berhubung lamun abdi kacanakan punten bayaranna sabaraha? Margi abdi mah satria anu pangmahalna sajagat raya Prawalita. Samcat anu malaya pisan sia. Ieu tiluan hungkul. Akang mah mau diajak. Kira ku aya satria buruk rupa moel. Sia mah kitu, sia mah boga hate nyewa ka ieu heula. Heeh, kalanceung teh kitu sia mah. Sieun kelehkeun teh.
Kita bikin saingan itu. Mangga agan Raden Gatot Kacaan terjajak katawang merengkeun socana ieu Ki Semar lamai punyang-punyem jajampean mapakeun mantra Rep sidakep siduk tunggal mateni babahanan catur driya caturaraning opat driya angen-angen sirbudi sitalan rasa dadak sakala tilu wujud ngajadi nur cahaya sekar saling usana Gusti anjir jadi hiji dawala euy Pak Roma abi isi dawala tuan Pak hayang jadi hiji abdi mah hayang jadi Cristiano Ronaldo alim jadi Ronaldinho abdi Pak yang gol untuna siapa kitu we pangapunten agan asa hampang kieu ieu sora luar biasa eta katawa karir 3 orang Dasar kaget. teu heureun agan di lembet eta menawi aya AC itu di lembet eta ulah disarwakeun jeung rohangan atuh sia teh kade punten agan punten satu acana kumargi wujud tur sora parantos robi ayeuna kantun ngaran kedah diganti hari kaula saha kira-kira ngaran anu pantes lah saena mah ayeuna kumargi anu diantos-antos ku masyarakat teh nyaeta satria piningit satria anu kagungan tekad Tuh acan Pak Haji. anu kuat anu weh jenengan anu namanya anu mana satria pining tunggu di eta ulang satria pining mangga Lokasina Karya Mukti Cililin KBP. Isim abi kedah Siap. Insya Allah kaping sebenarnya ngawayang ke 20 kaping 22 hiji Insya Allah pami kaping 20 senyalan saya tayanti pada live day ngawayang kieu we atuh isim abdi siga ngiringan teteh bang Insya Allah kayak pamit tayanti liburnya mohon kidelangkan hak Ayah cenah teh. ngajeut kekerasan wah Baru. tupi wah kemana namanya Awas neng. wah Reda. Tata lah. wah Masih nencengan. nah pasti ngeunggih dari kainu lagi gua buat salah lagi teh iya mah mohon siap Gusti tiga nate lepat ka dieu agan abdi nyebatna teh agan atana papi oke tayanti pamit pas libur panjang Pak Haji tuturkeun weh kaula lawala cepot ayo ADC paling mana? Lupa dah tadi teh ngalangku kasodong. Kami aya nama uwi nama ngalangku kasungapan. satria pining dugi kata buti lo biasa nama Dewa Rucita anu melacangkeng gejegeler ngantosan sahade satria bakal yang memang ya satria pining sampun tuluy pakapayanganana kaget hal ningali cahaya kilang kumilang ieu Dewa Rucita pangapunten Dewa Rucita
Hatur nuhun Kang Egana. Dek naon anjeun? Hatur nuhun Kang Gulang. Aturan. Satria Pining, sobat-sobat datang. Coba-coba Bambang Dewan Cita. Yuk, ayo.